bakal ngagolontorkeun barokah kahirupan pikeun urang sadayana. Naon dong teh hiji? Sholatul jamaah. Para guru, para kiai sepuh urang sadayana sing panjang umur anu barokah, amin ya Allah ya robbal. Jadi nu kadua sabada sholat berjamaah naon birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapak, itu adalah pintu keberkahan yang luar biasa, terutama aina manfaatkan saatnya bulan Rajab masih ada. Yang kedua, setelah sholat jamaah birrul walidain naon anu katilu anu bakal ngajadikeun barokah pikeun urang sadayana. Baginda Nabi menyebutkan kasratud doa, naon loba ngadoa, wa aksadu doa'anin Nabi SAW, dan doa yang paling banyak dibaca dari baginda Nabi. Imam Bukhari Muslim menjelaskan ternyata doa anu paling seueur diausulkan jeung Nabi anu doa biasa kurang disebut doa sapu jagat teh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu ibu ternyata baginda Nabi salasa marah dan maktubah dibaca 3 kali sabada sholat fardu. Insyaallah si kuring yakin di doa sadayana apal, maka ibu sok dawangkeun ketika urang ngadoa nyalira ba'da sholat fardu minimal aos 3 kali. Kumaha ajeuna namun didawangkeun diwiridkeun tiasa sae catacan gelem teras. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa naon diajengan maka seueur doa anu sanes komo bulan Rajab Kanjeng Nabi ngajelaskeun maparingan contoh doa Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Redaksi hadisnya sampai di sana. Lamun ditambahan ajengan kumaha wa hasil maqasidana mangga sae teu naon. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Jadi masuk di selawatkeun asal sasarengan. Yo, kerang sasarengan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Jadi mengkol kadinya laguna. Pengen jangan atlet MTQ di papandayan rada hese. Sholawat Rajab dicengkok lagi digilat dan syaitik padahal tukang lalaju liga dangdut nih hese. Ibu eta mah lagu tos rada jadul beh ditu ya akhirnya lagu rada milenial syaitik nu gimana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Di majlis taklim dah mangga ka ibu-ibu sadayana anu masih di kubina masing-masing diantos margi pajengan parantos sumpi. Aya teh sok gerewekan gitu. Gede eta teh barokahna ngajak tolak ka sadaya masyarakat. Alhamdulillah. Ulah sok dipoyokan eta sinden masjid geus disada. Disebut sinden masjid beda sok salawatan ajengan di masjid di mushola di majlis taklim disebut sinden majelis taklim. Balikan deui laguna nu anyar rada milenial satik siap? Siap?
sok setelkeun HP Nabi si poho etang-etang oleh-oleh rajaban di papandayan wengi ayeuna nya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Tak dikitukeun cengok kaseuti. Oke? Bareng-bareng siap. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadana wa fir lana dzunubana. Bareng-bareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana. Sarang-sarang Allahumma barik lana angger wae Siti tadi kayak ganti laguna ulah lu entah awal pokok deui hesenya kumaha mun diajar 3 kori lagu mujawad diajar bayati diajar sika diajar nahawan ya boro-boro kataekan lagu ras melaku sholawat tidak saeutik digilekeunana ke apa geus dua balen eta tadi balikan aja balikan ya amit-amit nih harang resenya ulah ngarang-ngarang lemburan di apa di ditek gudangna kori tegalna kulo di ditek diraku lah begitu ini teka tangkep ya raul emang banser kade cirian lu tak apal ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadana wa fir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma ya Allah barik lana mugi Gusti maparinang barokah lana ka abdi sadaya fi Rajab dina bulan Rajab wa Sya'ban sareng bulan Sya'ban waghfir lana sareng mugi Gusti ngampura lana ka abdi sadaya dzunubana tina mang pirang-pirang dosa abdi sadaya wa hasil maqasidana sareng mugi Gusti ngahasilkeun pamangsudan abdi sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mugi Gusti sing enggal ngangkat barang ngangkat ieu balai wabah penyakit corona amin. Mugi Gusti ngajaga lahir sinareng batin abdi sing disehatkeun lahir sinareng batin abdi jadikeun abdi sadayana istiqomah dina ibadah sampai abdi sadayana maut dina kaayaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadana waghfir lana dzunubana wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu sadayana osok nyaring di peuting osok naon ngompol lain rek wiridan rek ngadol rek tahajud ari geus ngompol naon ngisang atuh ngisang heula piraku geus ngompol tulis hare di dinya amit-amit paling ngambil liwat tarawang seueur tararang ngisang ari geus ngisang kakara di calana ece piraku rek sarewe di dinya ngaringkuk dina jamban lamun geus di calana kakarak mangkat ka imah bapak-bapak geus ngisang teu di calana amit-amit ka jero kamar ulah dalin atuh kapangikuin cukup kumahaan eta jam dinding bapak dibawa-bawa bajar geneng nong-neng ngagulayun
mah ibu-ibu daek soten nyaring ti penting kadang nolak gede hutang hayo maca tasbih ge kuat oh tasbih menang jarah ti wali songo anu gede sikina segede endog hayang teh geuningan kuat panjang lagi 1,5 meter wis subhanallah subhanallah naon hayang buru-buru lunas beres maca tasbih langsung yasin tapi kalau cek naon hayang buru-buru lunas ya hutang teh diteundeun deui yasinna betul omo lamun salakina keur teu cager mah bager wae teu bisi sawah lega duit loba ayeuna boga mobil katakan Innova HP Nokia pokona mah sagala boga angger mah meunah hate moal tibrasare lamun teh boga salaki bager wae benar teh ibu ayeuna salakina bager wae ya aya wae di dieu mah mudah-mudahan sing balalager pamagata urang di mah amin ya Allah ya Robbal naon kasratu doa makana ayeuna yeuh usum wabah penyakit minimal ibu dawangkeun memeh wiridan teh memeh maca istighfar memeh maca tasbih memeh maca takbir tahmid tahlil naon a'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sok bacakeun 3 kali ajengan lamun didawamkeun wios saban dinten saban wengi oge dibacakeun sok baca doa eta terus maca kunut nazilah bahkan ayeuna mah dianjurkeun ku PBNU maca kunut nazilah teh ajengan lain ngungkul ba'da subuh lohor ge sok make kunut asar make kunut magrib isya ge make kunut naon supaya Allah saenggalna secepatna ngangkat wabah virus corona di alam dunia amin ya Allah ya Robbal amin. Pintu keberkahan yang ketiga apa kata para ulama hasratu doa urang kada seueur ngadoa nu kaopat naon anu mata kajadikeun kabarokahan kangge urang sadayana wa kasratus shadaqah kaopat ulama menjelaskan yang akan mendatangkan keberkahan bagi orang sadayana seueur sedekah bahkan dawuh kanjeng Nabi as-shadaqatu tudfaul bala ngaran sedekah teh nolak bala makana atas nama panitia sadayana anu parantos ngiring sumbangsi kangge kegiatan santunan laras aya santunan jangan di dia alhamdulillah teraskeun ka urang papandayan satahun sakali ieu kegiatan anu diorganisir ku panitia rek ku para pemuda rek ku bapak-bapak rek ku DKM rek ku pengurus pesantren santunan sedekah ka fakir ka yatim ka jompo ka duafa itu adalah sunnah kanjeng Nabi anu kacida pisan saena alhamdulillah mata kada seueur soda ibu lamun sodakoh dina satu urang aya duit 50 ribuan 20 ribuan 10 ribuan 5 ribuan sareng 1 ribuan anu dilebetkeun kana kotak jariah anu mana 1000 ini kompak ieu sanu magahan 1000 teh aya 2 aya nu lecak aya nu jeger anu mana nu dilebetkeun Gusti geus mah 1000 kabagian lecak aya ngadongeng hayang ka surga aya 1000 nana aya sodakoh 1000 bari jeung lecak 1000 lecek mah ibu keur nyambel kitu mah hi sambeleun ayeuna cengek tomat lah di peser uya pecik kan tenang terus itu tapi urang mah rata-rata kok padahal cek kanjeng Nabi jalma anu ketika sedekah tidak akan pernah berkurang sedikit pun hartanya bagi mereka orang yang bersedekah bal yazdad 3 kali baginda Nabi menyebut akan tetapi bertambah dan terus bertambah moal matak miskin kajal tukang sedekah bahkan janji Allah sedekah mah lain wungkul jaga di akhirat dibalas teh ayeuna oge di dunia bakal dibalas man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha barang siapa yang mengeluarkan satu kebaikan datang dengan satu kebaikan 1000 bakal dibalas ku Allah 10.000 sedekahna dibalas ku Gusti Allah 100.000 anu masihan 100.000 bakal digentosan 1 juta bahkan bil ghairi hisab hitungan balasanana tatara hingga 5 yasa kerjal majal manu dikehendaki lain ngumpul di akhirat itu di dunia keneh oge sedekah mah bakal dibalas ku Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Robbal ibu bapak hadirin sadayana jisim kuring moal tiasa lami-lami bagi ibadah karos pisan lungse tapi insya Allah sanes kena ku virus corona kan imajigana kolorna rada monyonyot itu geus rada ngondoyan nu penting kahiji hikmah dina Isra Miraj ieu di antawisna urang kedah nyandak
hikmah anu dijelaskan di kitab Dardir. Ternyata betapa agungnya peristiwa Isra Miraj ini. Allah Subhanahu wa taala sebelum mengajak Kangjeng Nabi untuk melaksanakan peristiwa Isra Miraj, baginda Nabi terlebih dahulu dibawa ke dalam sumur Zam-Zam. Di dalam sumur Zam-Zam tersebut terjadi sebuah proses yang sangat luar biasa, di mana dada baginda dioperasi, hati baginda dibasuh oleh Allah, dikeluarkan segala penyakit hati, dikeluarkan segala kotor-kotor hati. Allah berikan hikmah, Allah pertebal keyakinan keimanan baginda Nabi. Baginda Nabi saja yang Allah maksum, jangankan dosa besar, dosa kecil pun sudah diampuni. Akan tetapi ketika hendak bermuajahah dengan Allah, bertemu dengan Allah, masih Allah persiapkan sedemikian rupa. Kukituna urang sadayana dina isaat urang kedah sieun udah tangga iwabah, tapi sieun karena Allah Ta'ala, lain sieun tidak karena pirsa, tapi sieun ku Allah Ta'ala. Sieun urang mulih ka rahmatullah, ternyata urang balik teh dina kaayaan bobolokot. Kangjeng Nabi wae bade patepang sareng Allah bebersih, bahkan dibersihkeun ku Gusti Nu Maha Suci. Atuh kantenan urang sadaya salaku umat mantena, urang bebersih lahir batin urang, sangkan urang sadayana salamet dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari urang singkat ini dapatlah kita tarik kesimpulan. Yang pertama, peristiwa agung Isra Mi'raj adalah mukjizat terbesar kedua bagi baginda Nabi setelah mukjizat yang pertama dan utama, yakni Al-Qur'anul Karim. Mukjizat terbesar ini hanya dipilih pada baginda Nabi yang diisrokan dan dimirajkan. Allah tidak memilih Nabi Adam, Allah tidak memilih Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Isa, nabi-nabi yang lain, tapi hanya baginda Nabi yang diisrokan dan dimirajkan, karena baginda Nabi lulus sekaligus lolos dari berbagai ujian sehingga diberikan hadiah yang sangat luar biasa, puncak kenikmatan bagi semua umat manusia, yakni sebuah tiket perjalanan dari Allah. Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai Mi'raj ke langit ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke langit ke-7, sampai pada puncak tempat Sidratul Muntaha, Mustawa namanya. Allah berwajah langsung dengan baginda Nabi. Di sana Allah memerintahkan pada Nabi yang mulia untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Maka peristiwa agung di bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dikatakan bulan milik Allah. Untuk menggapai keberkahan yang lebih nilainya dari sisi Allah, ulama memberikan saran kepada kita, arba'atun min asbabil barokah. Ada 4 perkara yang bisa menyebabkan datangnya barokah. Yang pertama, sholatul jamaah, sholat berjamaah. Yang kedua, naon? Birul walidain, berbuat baik ka indung bapa. Aba akas salasah orang tua kita, kata baginda Nabi ada 3. Pertama, man waladaka, orang yang melahirkan kita. Kedua, man zawajtaka, orang yang menikahkan kita, yakni indung bapa mitoha atau nabi mertua. Dan yang ketiga, man allamaka, orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, yakni para alimil ulama, para kiai, para ajingan, para asatid yang menghantarkan ilmunya kepada kita, sehingga kita memiliki rasa, memiliki pikir, hati kita semakin dekat takut kepada Allah dan semakin mahabbah cinta ke Rasulullah. Mereka lah para alim ulama yang derajatnya sama adalah orang tua kita. Yang ketiga yang mendatangkan berkah luar biasa bagi kita, kasratu doa, yakni banyak berdoa. Dan ternyata wa aksar doa Nabi SAW, doa terbanyak yang sering dibaca oleh baginda Nabi, bahkan salasa marrah ba'dal maktubah, 3 kali dibaca oleh Rasul ba'da salat fardu, yakni doa sapu jagat. Hal ini dijelaskan lebih daripada 15 tafsir betapa dahsyatnya doa yang senantiasa kita baca dan terkadang kita anggap biasa-biasa saja, yakni doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang terakhir, yang keempat, yang akan mendatangkan keberkahan bagi kita adalah wa kasratus shadaqah, dengan memperbanyak sedekah. Maka yakin dengan banyak sedekah, janji baginda Nabi, as-shadaqatu tudfa'ul bala, yang namanya sedekah ini nolak bala. Maka siapapun umat baginda Nabi, siapapun umat yang hidup di akhir zaman, urang papandayan jamaah sadayana khususna, lamun hoyong selamat tina balai, khususna bala bencana anu aina datang, wabah COVID-19,
COVID-19 atau virus corona, yuk kurang perbanyak sodakoh anu khususna sok arahkeun ka para alim ulama, ka indung bapak urang, bahkan ka ibu bapak mertua, ka fakir, ka miskin, ka para anak yatim piatu, bahkan sedaya bentuk fasilitas fi sabilillah dina jalan Allah. Maka sing sajalma di bulan Rajab Sya'ban pada lebat enjing urang bakal ditebikeun ku Allah tina balai ketika urang sadayana teras-terasan kasratus sedekah fi sarra wa dharra, najan kondisi urang tersempit, terlebih kondisi urang keur lapang rezekina keur seur, urang senantiasa melaksanakan sedekah, urang bakal dijamin ku Allah ditebikeun tina balai dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin sadayana sakitu wae anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten tina sabudaya kalepatan, hapunten kasadayana disungkuring sumping oge terang, mungkin bisa jadi nauzubillah aya COVID-19 dina badan sungkuring, lain alim musafahah, lain alim sasalaman, tapi kangge kamaslahatan sadayana sungkuring oge teu ngajamin ieu sadayana hadir apakah sadayana sterilnya, tapi yakin kudua istighosah di dinten Salasa dugikeun ka ayeuna urang adu sasarangan muslimin muslimat wabis khusus anu aya di lembur di ieu desa sing dijaga dari ku Gusti Allah ditebihkeun tina bala bencana wabil khusus COVID-19 virus corona ngaranna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saninten buat saninten di caldi parapatan, hapunten abdi hapunten bilih ayah kalepatan badeng, hapunten ibu bapak sadayana badeng. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah pangaosan Rajabiah ayeuna sing kapetiku urang sadayana. Amin. Mudah-mudahan ieu desa pada mukti di lembur papandayan sing dijadikeun ku Allah mangrupikeun lembur anu barokah. Amin. Lembur anu dilipudan ku rahmat sinar ridho Allah. Amin. Lembur anu dijadikan generasina para pemudana zuriat barangkali anu soleh sinam solehah, bahkan lahir para alim ulama di lembur sehingga tiasa ngabimbing urang sadayana semakin terus menancapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Mudah-mudahan hadir sadayana sing ditebikeun tina balai dunya wal akhirah, sing dilancarkeun disukseskeun sagala cita-citana, keluargana dijadikan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, kurang kalihna dijadikan kurang kalih anu soleh sinareng solehah, sadayana sing dipaparinan istiqomah ibadah sampai urang sadayana maut dina kayaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhiru kalam, al-'afwu minkum wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.